Pami kait siwur naon hartosna. Ti Kang Dudi wungkul, sakenal ya Kang Dudi. Kait siwur teh ngandung makna dua rupa, hiji makna sabenerna nyaeta kait siwur, kait siwur. Ai siwur teh gayung baheula mah gayung teh disebutna siwur, taka kaitna. Nu kadua mah makna istilah nyaeta eukeur ngagenti sebutan ngaran turunan katujuh. Anu kahiji anak, turunan kadua incu, ari katilu uyut, kaopat bao, kalima canggah wareng, aya oge nyebut jangga wareng. Kagenep udeg-udeg, tah katujuh kait siwur. Loba oge nu nyebut gantung siwur. Kunaon cenah bet disebut kait siwur? Jigana mah ngarah henteu mawur. Eta kait siwur teh keur pertanda kaitna kudu kuat supaya henteu mawur. Pan cokot baheula mah jangga wareng udeg-udeg kait siwur, wur we mawur. Tah supaya teu mawur diikat ku silaturahmi ngarah turunan henteu poekeun obor. Sakitu heula. Jag.